Taban saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun sok mineng kabanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan semohon seperti anu karanapan ku kaula kiwari kumaha teh boga budak kan hiji-hijina nilaningrum cek batur mah geulis semohon komo cek bapana nangtos nepi ka kiwari loba lalaki anu ngalamar ka ieu padepokan tapi si nyai na nepi ka ayeuna eueuh lalaki anu ditarima ku anak kaula kahariwang buah-buah anak kaula teh teu hayang kalalaki menyateuy padahal kurang kumaha kunaon bulan sepuh eta kurang kumaha lalaki nu kararasep nu gararaga nu balaleunghar malahan pangkat raja ge datang ka dieu eueuh ditarima aya kitu eta geulis nyai nilaningrum ka dieu nyai timalan kaula nu pikir ngait kumarembing tibalat kanu saurang batin sedih dina ati lawang melang kanu mulang lawang melang kanu mulang aya naon Ramadewaji rek nalek ama teh geulis ka hidup nyai tapi hidup ulah kasinggung lamun ama nanya ka hidup timalan kaula nun bade naros naon calikeula geulis sae mangga bibi man neng ka dieu bibi man ibi di sahur ibi un hirup tebang lepas hina abang kata mau pergi ke ketenangan tujuan kahanturan sama kapihatur juragan sepuh ditarima bibi man ke ieu teh saha ngaran teh bibi man ari kapungkur manami abdi teh esi kulan esi sumohon tapi ayeuna mah katelah abdi teh angel sumohon nya linggih atuh angel sae mangga aya naon neng linggih bibi man mangga kulan Ari Angel teh kawit teh di mana? Ti Cisampih kulan. Oh Cisampih, sumohon kawit mati Cisampih abdi teh nya. Ari tuang rama urang manapun bapa mati Ciawi tali. Nya namina teh Apud. Oh drama teh Apud sumohon ari aki madahu kulan ka Apud mah wawu anu nyangeyeng teh ni geus sangkana wujud harapan makmur dina keadilan bajuang ulah ngitiran milari ridho pangeran urang lodong pangbangunan remuk jukung sauyunan sangkan kahontal tujuan adil makmur karaharada
Haji Asep Junaidi kaasropan Allah Mika cinta kasasama Pak Haji Robi Bos Bengke nganggo dasar kebangsaan Ari Mika cinta Ari kasasama nganggo dasar Allah prang gugus jadi dulu ngiring abdi ngiring najan pupus abdi bawa prangpring Allah prangpring bintang gugus jadi dulu ngiring abdi ngiring abdi ngiring najan pupus abdi bawa agan hari kamana mah hari kamana mah kamana mah jalan-jalan Cibubur Pak Haji Obos ari rek nanjak mah Pak Haji Obos anu nyaah ka Cimandirian Pak Haji Junaidi ari kamana mah ari kamana mah kamana abdi nyalu kamana abdi nyalu mun mendang tungkara diri nunungan mun mendang tungkara Bengah amarwata sutna bengahna kakere buana maniking kang samyang laka satengah ing cakrabuana satengah ing padepokan cakrabuana ulah rewas gelis pangna digingsir ku amat dina wakos ayeuna teh amat rek naleka hidup berkawis naon Ramadewaji kieu amat aya kahariwang aya kamelang da puguh ai kanyaak kolot kanu jadi anak bah
dunya kinasihat jarak dengdek topi komo hidup ngan hiji-hiji nasi mata wayang timalan kaula nun sinunga amat teh kahriwang teh kieu da amat teh geus kolot geus cueut ka hareup umur teh geus 80 leuwih amadek boga anak kainangan hiji-hiji na hidup nyai anu geulis nila ningrum da amat teh kahriwang teh kieu geningan anak ditelaah oge ningali kajadian anu geus tumiba kangaranan hidup ayeuna anu dipikahayang ku ampir lalaki di desa ieu kumaha kabeh lalaki di dieu mikahayang loba nu ngalamar loba nu kapeng peongan malahan tong boro di desa ieu luar desa malahan luar negara pernah air datang ka dieu ngalamar ka hidup tapi nu jadi pasualanana ti puluhan malahan hampir deket kena ratusan lalaki anu mikahayang ka hidup anu ngalamar ka hidup hiji ogi eueuh anu ditarima malahan teu nying hareup acan teu direret acan di dieu ku sabelah mata ge henteu tak amat aya kahariwang hayang nu kumaha atuh hidup teh cik Angel abdi kulan sugan cok surhat ka anjeun teh ieu teh Angel atau Esi nyari kapungkur manami abdi teh Esi kulan ngan geringan wae mencret digentes diwiriwit digentes ku Angel cager kitu we kulan bisulan nya teh perada mending kitu cik sok surhat meureunna da ka abdi mah teu nyarios si neng teh nya kitu we da teu aya cenah lalaki anu ngaitin atina diolok ge hese cing teh da meureun ai awewe mah kudu boga salaki nya eta aya nu ngurus kaituna baka nuluykeun turunan saur Angel teh nya ngananger henteu naon sababna paralun Ramadewaji dugi kadanget ayeuna kaula teh acan aya lalaki anu montel dina hate teh aya lalaki nu nyantel dina hate kaula Ramadewaji ieu teh aya nu montel atawa teresep ka lalaki bisi teresep ka lalaki resepna ka Angel amit-amit neng ulah sanes bibi sanes kitu da kaula ge sami normal nanging kaula teh acan aya lalaki salaresna aya kategori lalaki anu pikahayang ku kaula tah geuning balae nu kumaha neng geulis hayang nu kumaha ya moal dibalokakeun ku kaula moal dibalakakeun ku kaula nanging eta rahasia ka kaula Ramadewaji mah kaula teh teu acan aya lalaki anu srek jeung hate dugi kadanget ayeuna kamaripan aya ka dieu geuning bos-bos ka dieu alim bibi man alim banar cau ditolak neng mah banar wajid ka dieu geus di kantongan wajidna hanas euceu balanya enteh ai wajid papan jeung cinteh mah cocok cinteh pahit tetulus geuning mulih deui neng nya da ku neng teh ditepangan nya ari kitu onaman teu nanaon ari aya kahayang mah ngan anu pika paur ku amat nyen teh teresep lalaki ya da kau lagi normal Ramadewaji wir bendra ieu ge barang nuju impal wacana di luar aya tamu ari tamu teh nyata ti nagara Astinapura nyaeta ti jajar Sukalima Rasi Kombayana kairing Aswatama oge para Kurawa maksud bade ngalamar ka Dewi Nilaningrum Umargi Aswatama
tarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku ye Dewi Dilaningrum atut para catrik sadena surah kampal hambalan nawiskeun aya tamu kayanana lentir batur anak dayo aya tamu anak dayo aya naon anak dayo kulan anak dayo teh naon anak dayo anak orang asing anak ini anak tahun tamu kulan siamaya nu anyar poek belieur aya tamu ayi tamu ti mana di di Astina yang ngabri ngalut itu saha eta residorna gening anu sok mawa tasbih tapi tara salat ala gening kasepuhan naon aya tamu saurna residorna ti Astina tah geuning nyai rek cing hareup ampun bibiman hayu urang ka dapur tuh da kieu wae ieu mah mun ayo bibiman Kadang layu mono ieu mangama Bapak dinandang Wahawan Sinalangan Resi Kumbayana utawi residorna sampun dumungi pangapunten mangga datan nirata ngademen datan nirata ngademen mangkulingan rana pangapunten ulan mangalingih tamu mana awewena suatu mah heula tidak kudu ngomong heula sarupa teh panasaran aing awewena jiga kumaha aswata mah nepi ka kaedanan ku awewe urang dieu teh jeung jauh jeung naon jalan awut-awutan aing lamun aya awewe geulis di dieu teu hayang teuing aing teu hayang apelna ge capek ka dieu aing teu hararayang teuing dupi ieu teh saha ngenakeun wasta sim kuring nyaeta residorna ti Jajar Sokalima Gusti geuning ieu teh kasepuhan luar biasa penak di kieuna nguping namina we salira teh kawentar ka mancanagara kadenge aswatama pangaruh kolot nepi ka kitu pangaruh kolot meuleuh nya jisim abdi dorna ti Jajar Sokalima anu kagungan Universitas Jajar Sokalima kampusna ge Bararesi ngan WC sok menet ta ieu anu ieu teh pun anak saha Aswatama pun anak kan hiji-hijina dosen ieu teh di Jajar Sokalima teh anjeunna ngajar ekonomi nya dupi nu pengker kaula Citrayuda saking negara asina tah eta teh Citrayuda lamun di ditu mah di kampus anjeunna teh security moy anak raja jadi security kumaha teh kepala security sae mangga mana awewena teh heula tuh dupi salira teh kakasih upami di persantan mengaran kaula teh Buana Manik rebo wedanya leres tuh geuning Aswatama denge Gusia mukolot leres rebo luar biasa hebat abah anu kagungan ieu padepokan Cakrabuana di balam bade naon atuh kasepuhan teh ieu kieu ya sepuh jisim abdi moal panjang lebar jauh di jugjug angang di teang wireh jisim abdi teh boga budaknya teh Aswatama
ngani hiji-hijina Aswatama teh inungna tos maot kapungkur warisan jajar Sokalima padepokan oge universitas moal ka mamana kapun anak di Aswatama anu kiwari anjeunna nyaeta nuju neraskeun sakola di S3 S3 bala-bala opat eta mah balanja mah cicing mah aing mah apa siapa aing teh profesor lajeng tah pun anak teh dina waktos ayeuna pogoda jisim abdi teh nya kapun anak anjeunna teh seueur ulang jentul anak ditaros ku jisim abdi kunaon sia teh Aswatama loba ulang jentul ngahariwangkeun kolot balaka we Aswatama teh katarik ka pati-pati ka Pendang Asmaragama ku hiji wanoja nyata urang Cakrabuana kakasih Dewi Nilaningrum laras saya teh kagungan putri Dewi Nilaningrum laras imalan tuh ama luar biasa ama tah upami kitu carana kumaha upami urang bebesanan bae Pariogi naon kitab-kitab seueur di jajar Sokalima komplit di jajar Sokalima kitab-kitab upami priyogi kitab tenang upami priyogi harta kekayaan ieu kepercayaan Raja Astina Raja Duryudana bisi pang dipangwangunkeun ieu hoyong dilotengkeun mangga kumang katawis ieu kalotor ieu kirang bersih ieu kumaha bade ditampi apa moal Allah luar biasa bagja kasepuhan bagja kaula ngarasa kaangkat harkat derajat kaula pun anak dilamar petuang putra Aswatama bingah tayap papadana kaula hiji kahormatan anu ageng kanggo kaula nuhun kasepuhan jadi ditampi ari ditampi henteu nama kumapun anak bae margi kaula masalah kukolot tangka saha wae oge nyaeta doa nu penting pun anak jadi kumatuang putri leres sae mangga mana atuh putrina Nyai gelis Nilaningrum ka dieu bibiman neng kaitu sampeurkeun maksana kumaha sampeurkeun ku bibiman aku we bibiman teu Nilaningrum oh sae mangga ka dieu datan nirata ngademen datan nirata ngademen ewuh manggulingan rana tenira Aswatama aya pikir saeunaon Ramadewaji bu anak aing nitah meureun ka ieu aya naon Ramadewaji Aswatama iya awewena lain no omodo dina Facebook pon teu kieu jika Bangkok hejo gitu tuh kieu ieu geulis Nilaningrum iya Nilaningrum teh leres ieu teh pun anak Nilaningrum Aswatama jauh-jauh kadi di Tegalega geloba nu kieu goblok. Kabina-bina teuing balah. di Ciherang geloba Aya naon ieu teh mama di Ciherang geloba nu kieu mah. Tama aya teh deuleuhan goblok sia teh. Aing nu kolot mumul goblok. Sia teh kumaha? Aduh Aswatama teu normal. Aya naon Ramadewaji kieu ye geulis
aya tamu ti negara Astina nyata ti jajar Sokalima datang ka dieu teh nyata bade ngala teh cios kumaha teh cios abdi mah ka dieu teh bade milarian tanah bade studi banding ka dieu teh cenah tadi ngalamar ente ulang teu saha nu bade ngalamar anjir goblok aswata mah deuleu ku sakeblok nah kumaha sih era kieu sih awak juga aduh ampun kabina-bina tentarang segede cenong kieu ampun oh jadi ieu teh sanes ngalaman teh henteu ka dieu teh si Mabdi mah bade situ di Bandung nya eta bade milarian tanah margi si Mabdi ngabade ngadamel WC umum waduh obe asy eta mah pariksa mata syak dokter goblok nya ai teh kitu mah sawengeul padahal mah jeung salira hei bener teuing ih nah teh cios ampun izin izin punten kulaan punten permas saya suatu mah gelo ya eta teh tuang putra leres bikeun kalele jadi para lele budak itu patut itu. Nah anak aing teh hayang berenepungan Gusti nu agung aswatama nafsu anu ngagudug-gudug amarah teh kawadahan keur meukeur isinnya eta ku para Kurawa digeuhgeuykeun were aswatama teu boga mata atuh ngamuk di padepokan Cakrabuana dapurna ieu Cakrabuana utawi Buana Manik ditajong ku ieu aswatama barang ditajong ngagebrai ieu dapurna padepokan Cakrabuana kasampak Dewi Nilaningrum nuju nyumput atuh kapenaku aswatama atuh aswatama bingah maksa kaya Dewi Nilaningrum anu antukna Dewi Nilaningrum dipaksa diberi ku aswatama tewak naon geulis ampun kaula teh diberi ku aswatama Ramadewaji ai kunaon dipaksa kaula teh bade diculik kaula teh bade di rogahala kaula nuju penaknya eta kapenak kaula teh nuju nyumput di dapur ampun kaula teh ampun kaula teh sieun dikerem 3 tahun bisa digunting bibir ampun kaula nun eta masih topik hidayah atuh nya da geus beunang ampun mangkar nyai mundur ampun tobat hap sigrap Purna Dewa hap sigrap Purna Dewa nafsu kang kagila-gila ya gila-gila ingkang samya ngalaga gede bohong anjeun panita teu payus aya di wiku teu pantes aya di panita maka jeung gede bohong itu anak maneh tadi da memang eta teh anak kaula anak ukut cenah ngaranna Nilaningrum lain eta mah si Angel ai dipikeun syukur anak maneh teh dipikeun dipaehan ku aing tah lamun geus kieu ancaman moal cicingeun aing bapana
nyage geus kolot aing mah munur sasiku mangejat satunya beas balik salamet teh balik anjeun bakat cilaka aswatama kurang ajar sia dipikeun anak maneh komo bari jeung kitu mengancam ka aing heh hayang nyaho nepi ka mana pangartiannya salajan aing geus kolot dibasakakeun diksa kula braja diksa pengucap sakula pawangan braja lalap nemperan jua peroka anak penak tungkan anak penak acim lo titagana sanetang ayo maju anajan geus kolot wakul paewanga pabong kurang ajar senipu kasyaswatama hutang pati berapati hutang urang barewirang rasakeun pembalasan ti aing aing Citra Soma anu bakal ngabelan Syaswatama sanajan geus aki-aki aing mah hartina aing mah karunya di podaran ku aing saawas
ngusutkeun sia. Benar serek kaganggu kana kaing kosan. Ayo pada maju ngalahkan medan kimi terang tahun ciwan semuanya rayonan musuh durang seneng ludah bisa daging aing lipis kulang aing urang upek di podaran sawai sok kuat medan perang gerang bencar binturang iya anu katelah nyaeta Cakrabuana teh wanyirnyaan dulu sanajan aki-aki eta kadijayaanana aing tinggal di kajauhan sakti mandraguna deui teu aya sanes nyata ieu Durgalapati ti nagara geri ka dasar anu tirata diningali ieu kajadian di padepokan Cakrabuana. Aya kasempetan keneh aing sabab anu ngaran nila ningrum can daek ka sasaha. Hei para denawa, yakin aing yang mau ditarima deui. Itu nu kasep diterima komo aing. Ya, gerak apung wakut bayo angap ya kepung.